Aya tamu. Pak RW tungguan di kami ku abdi teh. Tadinya Nya abdi ieu. Minta tulung Pak RW. Minta tulung. tulung kunaon? Oh ya otoy teh culina kumaha jadi kitu? Otoy celina. Heeh. Oh, gini eta kuat kena anteng gitu. Koset juga nama culina teh. Nah, kunaon gitu. Kong eta RW datang. Oh, mantap tadi ge aing teh ngomong teh jeung RW. Eta RW datang. Itu di toilet tadi. Pan aing teh ngomong teh jeung RW, tadi oge. Oh. Yo kunaonnya jadi gitu celina. Nah, cik tulungan kumaha solusina ieu supaya normal deui. Maknya boga somet kieu. Iya nganter akong cenah yang nanyakeun teh gaji teh jadina naikna sabaraha. Tuh nya nyao aing mah. Tuh Pak RW. Anu gaji lain eta cilik kudu diubaran kudu dibawa ke dokter. Entong we bae sakitu oge ieu mah lah. Mata Geus oge biasa sakitu ieu mah. Naon juk biasa ieu juk kanu gaji wah gitu. nya cek abdi oge. Ka dokternya. Urang ka dokter. Moal entong bae lah. Tuh Jeung pusing Pak RW kabina oge teh. Tira ge namahan eta tuh ieu mangulan sampah tira oge teu bae sakitu oge. Aku ieu mah parah nepi. Nya mata ke. Botoy, Ah, botoy, urang ka dokter eta cepilnya urang ieu. tong bae. Oh, ka dokter. Heeh, Atuh lain teh ka tadi ngomong eta tadi tadi teh geus Aing kita tadi. Ngomong teh hayu ka dokter. Saha nu rek naikkeun gaji eta nu bean ceuli.